Ngalajengkeun kana cariosan anu katunda. Ayeuna bagian anu ka-10 bade nyarioskeun sifat Allah, asmana Allah anu katilu. Gelarna Allah Subhanahu wa taala anu katilu Al-Malik. Al-Malik hartosna maha ngarajaan Allah Subhanahu wa taala. Raja dari sakabeh raja. Timimiti RT, Hamsid, RW, Lurah, Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, sakabeh presiden anu aya di ieu alam dunia, timimiti Kangjeng Nabi Adam nepi ka engke akhir kiamat, kabeh di bawah kepemimpinanana Allah Subhanahu wa taala, di bawah kerajaanana Allah Subhanahu wa taala. Ngarajaanana Allah Subhanahu wa taala raja anu maha adil, hanya Allah. Raja anu maha adil Allah. Orang mementa misalna ka presiden belum tentu dibere. Menta naon wae belum tentu dibere, tapi lamun menta ka Allah Subhanahu wa taala pasti diberena. Menta naon wae asal anu halal pasti dibere. Menta ka presiden misalna duit 100 juta belum tentu dibere. Urang boga hutang misalna 100 juta tadina jang mayar hutang moal lunas dibere henteu. Tapi lamun menta ka Allah Subhanahu wa taala 100 juta urang boga dosa dibere eta duit nu 100 juta dibayarkeun kana dosa, dipake ngahapus dosa. Tah kitu bedaanana teh. Jadi setiap matak menta maka Gusti Allah daraja nu maha adil teh nu maha beunghar, menta mah sok we saloba-lobana. Atoh Allah Subhanahu wa taala mun dipenta. Sabalikna lamun jalma teu menta, nauzubillah sombong kaasupna dicap jalma sombong, nauzubillah. Urang mangarumasakeun janten makhluk anu sarba butuh ngabutuhkeun kana keadilan Allah Subhanahu wa taala, kana Rahman Rahimna Allah Subhanahu wa taala. Ngarajaanana Allah Subhanahu wa taala parat nepi ka akhirat. Maliki Yaumiddin, na surah Al-Fatihah. Insyaallah mungkin kapayuna upami dikarsakeun ku Gusti Allah ngahanja kana tafsir insyaallah. Mungkin satajan tafsir kana fikih heula, mungkin bab wuduna, bab salatna, teras anu sanes-sanesna insyaallah. Itu sakamampuhan sapapenak pribados. Da baheula perenah gitu diajar naos. Insyaallah kin sanad pribados aya nyampai ka Kanjeng Rasul. Sanad ti guru ka guru insyaallah nyampe dugi ka Allah Mahfud, dugi ka Allah Subhanahu wa taala. Aya sanadna sahih. Ari ayeuna keur naon di dieu? Di dieu teh keur usahana kieu we. Kana kain pemotongan gitu. Kana limbah-limbah garmen, limbah-limbah konveksi ieu teh usaha teh. Diajar kasabnya. Beri nunguan anu ngirim, beri nunguan anu balanya tambah kesel. Diajar nyarita. Ame aya bacakeun keur budak pribados we heula. Tah tingali gitu. Bapak keur diajar nyarita. Hek dengekeun ku maneh gitu kan, daripada nonton mainan terus seri-seri pan meureun pamajikan oge eta kalakuan cenah. Sing aya hikmahna we nya, sing ngajantenkeun amal soleh. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah teh nu maha ngarajaan, ngarajaanana Allah Subhanahu wa taala maha adil. Lamun teh mah aya permasalahan antara manusia jeung manusia, lamun teu dibereskeun ku pemerintahan di alam dunia,
ku presiden atau ku sahabat engke dibereskeunana ku Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun masalah, sekecil apapun kasedih, sekecil apapun pirara, sekecil apapun anu hasud ka urang, anu iri, anu dengki, anu ngomongkeun sagala rupa engke dibereskeunana ku saha? Ku Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin engke dibereskeunana ku raja sagala raja ke di poe kiamat. Kanggo memperpanjang cariosan da kapayuna insyaallah ngahanca kana hadis, kana tafsir di dinya naon kitu kumpul sadayana insyaallah langkung panjang lebar dina ngabahas Al-Fatihah, surah Al-Fatihah oge insyaallah moal cekap ku hiji video 2 video. Kadang bisa mencapai 10 video. Mudah-mudahan dikeresakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dicekapkeun heula sakitu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.